dan pas antel na cai ayeuna nya canak cai kurang antel ka dieu tiasa bade kieu guru aya nu meraktekeun sapoe kieu cai ka dieu tos dugi ka dieu tos beres tinya niat manah niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alit fardu karena Allah aya nu kitu nya bade kieu mangga pas canak cai ka dieu pas ayeuna cai ngucur ka handap urang niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alit fardu karena Allah tah nya penting eta teh sabab naon mangrupikeun fardu sanes sunat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu tasbihan. Alhamdulillah bersyukur syukur mengucapkan sembah pada kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Salawat dan salam itu tercurah dipakai Ibn Allah dan Habib Nabi Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, para tabi'in tabi'in termasuk ulama sedaya, mudah-mudahan masih kabul pada syafaat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insyaallah. Dan orang di waktu berkawis materi hancur pokok serang praktek separos Bismillahirrahmanirrahim. Faslu arkanul Islam khamsatun syahadatun an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun aliyyi wa taji faslun arkanul islami wa hukum Islam. Eta khamsatun ayat 5 syahadatun kahiji mata syahadat bersaksi meyakini dia saya kalakuan eta la ilaha saya dipangeran wajib diibadahan eta wujud illallahu aning Gusti Allah wa anna Muhammadan sallallahu kanjeng Nabi Muhammad eta Rasulullah utusan Gusti Allah. Di dia sabartos kamari muqaddimah pembukaan dibuka ku pasal pertama nyatana Mu'allif Syekh Nawawi Al-Batani mengingatkan di pasal pertama karena rukun Islam. Soalnya di dia faslun ay bi bayani da'aimil islami wa asasiha wa adzatiha. Ya fasalnya bertelakan karena dasarna agama Islam. Karena pirang-pirang juzna Islam. Nah, Islam itu kami menurutkan ayat istilah kata al-iqtiyadu bil ahkam syar'iyyah. Sebagai Islam itu al-iqtiyadu ngabundel bil ahkami syariati. Il ahkami syar'iyyah artinya Islam teh nyatana anu mencakup ngaliputi ngabundel kana pirang-pirang hukumna syariat agama anu di mana di urang mah sebabkeun fikih. Dina fikih urang sebagai
ayeuna santrina tanapi sebatkeunana ahli sunnah wal jamaah wajib mengikuti pamidina fikih mengikuti kasalah sawios imam anu opat nyatana disebutkan madzhabul arba'ah tapi mazhab anu opat nyatana Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi sama Imam Ahmad bin Hanbal. Ieu salah sawios ayeuna urang sebagai ahli sunnah wal jamaah anu nyepengan kana Al-Qur'an sareng hadis kana ijma sareng kiasna wajib mengikuti dina segi fikihna kana fikih mazhab anu opat. Sababna atuh urang teu langsung ka Kanjeng Rasul sabab urang mah teu langsung penak sareng Kanjeng Rasul. Katanya nah cenah ieu anu opat teh tiasa ku urang dipercanten nah ku urang tiasa diayeun dicepeng. Henteu nu namina mazhab nu opat ieu disebut lagi mujtahid mutlak. Hartosna dina segi kailmuan teu tiasa diragukeun deui. Katanya teu tiasa diragukeun deui. Mata urang dina segi ayeuna nyanakna bade nyanak nu mana wae. Mazhab ayeuna Maliki, Hanafi, Syafi'i terus ayeuna Hambali mah sadaya bisa gitu nya. Akan gitu dina ayeuna perbentenan dina ayeuna madhabna pasti we nya benten-benten teh. Kawis ayeuna madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi sareng Hambali pasti benten-benten dina segi pendapatna. Urang mah mengikutina bade ka mana wae oge mah ngan anu teu kenging teh naon ngahijikeun dua tanapi tilu madhab nya dina hiji peribadahan. Contohna ari ngange na ye wuduna teh wudu Maliki, ari salatna salat Syafi'i itu teu kenging teh. Enten sebatna ayeuna teu kenging ngahijikeun antawis dua madhab. Ya, contoh seperti dina ayeuna wudu Maliki gitu nya. Atanapi wudu Syafi'i pabatalana ngange Maliki gitu ya. Antawis ayeuna Maliki sareng Syafi'i dina segi pabatalan terus ayeuna dina fardu wuduna geus benten gitu ya. Fardu wudu mapan urang Syafi'i mah aya sabaraha teh? Aya genep fardu wudu teh. Pami mazhab Maliki mah aya 7. Mazhab Maliki mah aya 7. Dina ayeuna pabatalana pami mazhab Syafi'i dina ayeuna pacabakna istri sareng pamegeh anu pada gede duanana anu pada sejen duanana sanes mahram. Ada nya nyebatna mahram sanes muhrim. Muhrim mah ayeuna segat isim fa'il. Artina muhrim teh hartosna muhrim teh jalma anu nuju ihram nu hajian anu ayeuna nuju hajian disebutkeun muhrim jalma hajian. Ini orang pajabak punten sanes muhrim. Nya sanes muhrim dan teu nuju hajian. Nya sebatna mahram. Ya mahram. Nah, pami ayeuna mazhab Syafi'i mah din ayeuna paantel kulit pamugah sareng istri pada gede duanana pada sejen duanana mangka ngabatalkeun kana wudu. Anapun mazhab Maliki di mana paantelna ieu pamugah sareng istri teu batal. Tanya termasuk ayeuna bojo sareng ayeuna carage ya suami istri dina ayeuna pacabakna janten batal. Pami mazhab Syafi'i, pami Maliki teu batal. Mana atuh nu sae sadayana oge sae. Denya sadayana oge sae. Nah, penting urang teu kenging ngahijikeun dua madhab. Jadi seperti itu. Ayeuna wuduna urang ieu wuduna wudu Syafi'i anu farduna wuduna aya genep. Nah, dina pabatalan urang teh da cenah enak keneh ieu Maliki pabatalanna mah ieu. Teu batal dina segi pacabakna teu kenging kitu teh. Ya, teu kenging ayeuna dina ngahijikeun dua madhab.
Enggak napon seperti ayeuna dina waktos-waktos darurat mah sapertoskeun ayeuna dina waktos nuju toat ayeuna dina nuju ngurileungan ka Ka'bah waktu sebatna tah eta mah pami dina waktos darurat mah sapali guru sapali guru aya menyebabkeun kenging ayeuna itba heula mengikuti kana mazhab Maliki tanapi Hanafi mangga jadinya ari sapari guru mah teu kenging ayeuna duikeun ka ngahijikeun ka dita anu dua madhab kitu tah. Manaon aya nu sae duana ge sae sabab naon tos aya nu nanggung waler kitu tah tos aya nu nanggung waler mangga eta mah hadapi mah ya sa itu darurat mah nya aya we wudu kitu pan nya aya we wudu kumaha ye pan geuning aya komosan bojog mah nya bisi leungit bojog kitu tah nya itu mah istilahnya dah kita memang awal itu ya memang awal teman orang secara pada itsba ka imam anu sanesna nah gitu bener nanti dina segi ayeuna fikih tadi teh urang teh wajib mengikuti ka mazhab anu opat teh nya mazhab Hanafi mazhab Syafi'i terus mazhab Maliki terus mazhab Ahmad bin Hanbal gitu teh nya dina urang cara praktek nage dina ayeuna mah hada abdi masuk ka Maliki ada nabi abdi masuk ka Syafi'i ikuti dina segi ayeuna fardu wuduna kudu terang dina fardu wuduna babatalanana dina salatna kumaha kada terang ilmuna itu nya nah itu pentingna ayeuna urang disebutkeun mungkinna urang bakal aya nu nanggung waler disebutkeun kitu kitu soalna di mana urang itu di mana ya ente teh diajar teh abdi mah ya mengikutina ka mazhab Maliki cek mazhab Maliki teh euy dina ente bae teu ka urang teu nya pami dihijikeun urang bawa mazhabna da ente mah cenah ngiluna teu ka Syafi'i cek Imam Syafi'i henteu cenah maneh mah kasih ka ditu cenah ngiluna ente moal aya nu ngaku moal aya nu nanggung waler eta nya jadi urang berpegangna ka dinya jadi ka mazhab eta sebatkeunna mujtahid mutlak yang mustahil mutlak. Nah, di dia sauna arkanul Islam minna rukun Islam teh sadayana pasti terangnya eta aya 5. Hiji syahadatul an la ilaha illallah nyaeta bersaksi ngayakinkeun kana saestuna teu aya deui pangeran wajib diibadahan terkecuali Gusti Allah. Disebutkeun syahadatain dua kalimat syahadat. Jadi rukun Islam nu kahiji teh nyatana maca syahadat tetapi maca dua kalimat syahadat. Kedah pageuh urang dicepenganana ieu dua kalimat syahadat ulah sampaikeun dua kalimat syahadat ieu urang dikorbankeun kana mih. Dikorbankeun kana sagala rupi aduh cenah ieu. Ente ieu hayang duit sakian ngan syaratna ente kudu ayeuna kaluar tina agama Islam. Ada tentunya sebelum kapungkur abdi basa nuju di Cianjur. Tahunan pada ditu mah ayeuna sebatkeun murtad nih. Diserbatkeun murtad nih. Teh cenah gitu. Sadayana ke Islam dinya teh di kampung eta sadayana Islam ngan nuju ayeuna sebatkeunana krisis ya. Datang ayeuna meureunana anu mun urang teh mah ajengan-ajengan Kristenana meureunana kitu ya. Darogan sareng bari nyana kitu. Dihiliana teh ku umi cenah. Islam agama wani ayeuna kaluar tina agama Islam demi ngabelaan mi. Eta nya urang masing pageuh dina ayeuna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebutkeun an la ilaha ay la ma'budu aya la ma'budu bihaqqi mawjudin teu aya nu hak wajib urang diibadahan terkecuali Gusti Allah. Ade kurang tahu dikorbankeun kana naon ya. Mudah-mudahan urang sadaya ge mautna sing nyanakna dua kalimat syahadat ieu. Nyanak urang nyanakna maut kana husnul khotimah nyanakna asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebesar gitu ya. Dan pondasi pertama agama Islam teh nyata rukun Islam teh nu lima teh nyata kahiji urang maca syahadat anu di mana lapanna teh asyhadu an la ilaha
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan karena aku enak praktek ngomong sekarang gitu kan nanti terus ngadamel itu tinggal ngadamel ringkasanana supados itu sambil pikir sambil nyari foto-fotonya intinya supados sedang kita bercatat intinya terus pada terang sedayana namun yang penting terus pilih hilap. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ayat persyaratan wudu. Di urang sebelum wudu kena terangkan karena persyaratanana. Kena terangkan karena persyaratan wudu. Nanti soalnya gitu. Iya syarat wudu di mana kurang katinggalkeun kurang tetapi teu kacumpon di persyaratan wudu maka sebenarnya ini usul fikih disebutkan idza tafasyartu intaqal masyrut di mana hiji syarat tina pirang-pirang syarat wudu aya maka di syaratan kita aya otomatis urang wudu urang teu sah teu ari batal makanan teu sah ya teu sah. Nah gitu. Jadi kena terang lah karena persyaratanana karena persyaratanana kena terang terus dina ayeuna kedai terang tadi itu persyaratan wudu terus pabatalan wudu terus ayeuna dina fardu wuduna in aya dina sunat wuduna ya sunat wuduna. Nah ini sadayana persyaratan tetapi syarat sahna wudu ayat 10 persyaratan wudu teh sabaraha ayat 10 hiji Islam terus yakin ieu mah ya. Jadi tesah napinya kitu teh tesah wuduna jalmi kafir ya. Pami anjeunna can ayeuna syahadat mah can syahadat mah wudu ngadekul wudu ya. Tesah wuduna oge sabab naon teu lebet kana pasyaratan sok sanaos wadah bener geuning wuduna masih gak urang tapi dah teu ngucapkeun dua kalimat syahadat mangka anggar di dieu teu nyumponan kana pasyaratan wudu eta kayak hiji Islam kadua tamyiz artosna tamyiz teh cedok ya, tiasa ngabedakeun ayeuna mana anu sae mana anu awon seperti kitu fala yasihu wudu ghairul mumayyiz teu sah ayeuna wuduna salianti jalma anu teu hideung salianti jalma anu hideung artina dieuna sapertoskeun urang kali kitu nya urang kali anu alit teu acan hideung teu acan cedok sabatina teh teu acan tamyiz dan tesah wuduna ge dinya ya sabab naon teu nyumponan kana pasyaratan kumaha teh cenah atuh wudu ieu saya cenah diajar mah diajar mah kedah eta mah yang diajar ku urang ajarkeun ieu wudu teh kieu budak leutik ieu umur 3 tahun ya umur 3 tahun budak teh diajar wudu cek urang teh teu sah cenah teu sah ayeuna wuduna sabab teu asup kana pasyaratan ulah kitu mah sabab ieu murang kali nuju diajar eta kadua neme tamyiz kahiji tadi Islam kadua tamyiz katilu wan niqau anil haidi wan nifasi kedah suci tina haid sareng nipas terus yakin ieu mah ya. Di mana istri anu haid dan istri anu nipas ya. Ngalaksanakeun wudu mangka wuduna henteu sah sabab teu nyumponan kana pasyaratan wudu katilu nyatana kudu suci tina haid sareng nipas. Nu kaopat wa amma yamna'u usulal ma'ilal basyarati kedah ayeuna bersih tina perkara anu nyegah ieu perkara teh kana datangna cai kana kulit sapatos kieu ya, dina ayeuna anggota badan urang
contoh ya da ieu mah cenah damelna teh di bengkel atanapi di sok ieu di sawah teh tah atau di sok laladokan kitu tah. Dina ayeuna anggota wuduna kade tekenging aya anu ngahalangan datangna cai anu nyegah datangna cai kana kulit atanapi tos tuang remeh urang teh langsung wudu we pas ayeuna beres salat gini ieu remeh aya keneh dina dampal sampean mangkana wuduna teu sah sabab teu nyemponan kana pasyaratan wudu wa amma yamna wusulal bailal basyarati ayeuna kudu suci kudu bersih tina perkara nu ngahalangan ieu perkara teh kana datangna cai kana kulit sapertos geuna spidol gitu tah nya tanda pitip sababna sabab ieu cai teu dugi kana kulit sok sanaos baseuh kapilarina mas gitu nya kapilarina mah baseuh ieu teh namun ieu cai teu dugi kana kulit kana kulit nah kumaha atuh cenah ieu nu ditato kadang geus aya ditato dina pandangan sampean khususna dina anggota wudu nah saurna gitu pami secara tato nah tato pan rupi-rupi saurna dinya tato teh rupi-rupi aya anu sebatkeun nyerep katanya aya nu nyerep aya nu henteu pami nu nyerep mah saurna dina ieu ge teu kedah dilaan heula pami anu aya terlangsung tipu kamera kita menghapur sini dan gitu nanti kita dilaan lah pami ayeuna tatona anu sebatkeun teu nyerep eta mah kedah da susah ieu mah dina ayeuna kitu dina ngabersihanna oge kitu nya dina ngalahan lagi kalah nyeri di awak bios ari tos kitu mah nya ari tos kitu mah urang tos diikhtiaran sah wae ieu teh ari tos kitu mah bios nya teu kudu aya papak sakurun teh urang teh ulah katanya mungkin ka dikurun urang kulinan tong eta mah yang jantan darurat kayak itu nama takti bahaya intinya lalu atanapi ayeuna mah seueur pacar kena teh ya ayeuna pamanten sok diharana itu tadi pacar pami ayeuna secara si pacarna anu nyerep sanes numpang aya numpang kana kulit aya nu nyerep kana kulit mangka naon lamun nu nyerep ieu teu kedah dilaan heula sabab naon cai dugi kana kulit pami anu ayeuna secara nempel hungkul mah ngahalangan ayeuna datangna cai kana kulit mangka teu sah pami kitu mah pami ayeuna pacar ieu mah teu sah anu nempel hungkul mah nu nempel hungkul mah kitu tah dan kedah bersih tina ayeuna perkara nu matak ngahalangan ngana datangna cai kana kulit tah anapun ieu tipe kata nabi naon we sesah da ieu mah ieu sepidol nu permanen kadang sok sesah kan sok sesah ai kumaha kurang ikhtiaran heula tos diikhtiaran mah da aya keneh ieu tapak wios asarna mah tapakna mah wios ngan urang kedah ikhtiar heula kumaha cenah da ieu mah saeutik teu kedah saeutik sabab kitu teh nu namina pami ngahalangan dina anggota wudu mah kedah ayeuna kurang dihilangkeun salajengna wa alla yakuna ala udin ma yughayyirul ma'a disebutkeun pasyaratan salajengna ulah aya dina anggota urang teh perkara anggota wudu urang ulah aya dina anggota wudu urang teh perkara nu matak ngarubahkeun kana cai hartosna eta bilih ayeuna dieu dina pandangan urang aya sebatkeunana sapertoskeun jafaron kitu nya aya minyak matak ayeuna rubahna cai nya rubah cai teh eta sebatkeunana dan disebutkeun di dieu wa alla yakuna ala udwi ma yughayyirul ma'a sapertikeun jafaron da atanapi kayu seungit kitu tah nya dan saurna kitu dina anggota badan urang disebut deui mah tos di minyak seungitan wudu we urang teh ieu sabatkeunana bakal ngarubahkeun cai nu kawitna ieu cai teh cai bersih jadi seungit sabab kaseungit campuran ku minyak seungit sabatkeun ma yughayyirul ma'a teh kitu intinya matak pami urang tiasa mah ieu satu acan wudu saena kurang dikeser heula pilih urang teh tos ngangge minyak seungit nya si urang geser heula mun tiasa ngage sabun urang intinya sapertos gitu termasuk nu tadi
dina ayeuna ieu kadang kawis ibu-ibu teh ibu-ibu dina ayeuna tos dangdos jadi dangdos ieu bade ayeuna tos waktosna tepan wudu heula. Padahal kawis tos beres wudu teh masih kene herang geuning ya teh. Masih kene herang kene teh limpet aya kene naon aya kene. Tah ieu teh perkara anu matak halangan datang cai kana kulit. Kedah dilaheula. Ya. Hagios bari kumaha ge ya cuma jadi kopet deui atawa ieu mah panganten datos beres dirias. Ya waduh itu tos ayeuna dirias naon lebar cenah ieu lebar make up katanya. Ngalaksanakeun salat teh masih keneh aya keneh pupurna aya keneh tipena aya keneh teu sah wuduna ge sabab teu nyumpeunan kana pasyaratan wudu. Aya teh. Teras wal ilmu bi fardiyatihi. Kedah terang ayeuna kana salajengna tina pasyaratan wudu teh kudu apal kana kaparduanna wudu. Kedah apal kana kaparduan wudu tadi teh urang tos geuningan kana fardu wudu teh aya genep. Nah, kieu dipayun. Salajengna wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunatan. Ulah nekatkeun hiji fardu tina pirang-pirang kaparduan wudu anu genep ditekadkeun ku urang kana sunat. Contoh dina ayeuna ngusap sirah, ngusap sirah sebatkeunana sanes ngusap rambut ya. Ini mashu ra'si sanes mashu sya'ri. Ya. Sebatkeun mashu ra'si ngusap sirah. Aduh da ieu mah ngusap sirah mah cek urang teh ieu da sunat teh kenging teh. Sunat cek urang teh ngusap sirah teh. Padahal mah eta mangrupikeun fardu atanapi ngumbah panangan. Urang teh ada ieu mah sunat. Teh kenging teh ulah wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnatan. Ulah ditekadkeun hiji fardu tina pirang-pirang kaparduan wudu kurang ditekadkeun kana sunat. Mangka lamun kurang tekadkeun kana sunat ieu kaparduan jadi ayeuna wudu urang henteu sah. Ajeng dina ayeuna salajengna wal ma'ut tahuru. Caina kedah anu suci. Nah, kieu dina ayeuna cai suci ai di dieu alhamdulillah di urang mah nya cor-cor cai teh. Ai di karang kawis wargi urang nu sanes mah geuning sok aya di itu di tanean wadah itu nya di zamanna teh seueur emer. Ya, di tanean na emer ini ya ditampung adang kawis teh. Sabab nu namina ayeuna dina wudu pasyaratan wudu di dieu sebatkeun aya caina kedah anu suci, anu bersih. Ya. Tekengeng cai aya tekengeng ayeuna wudu ku cai anu dikaitan ku nu sanes. Ya. Atanapi ada ieu mah cai biasa tapi geuning mustakmal hartina mustakmal teh tilas ngangge fardu. Ya, santai kieu. Mangawe urang ye wudu dina ayeuna emer. Nah, wudu ayeuna caina tina emer. Ngan kade dina segi ayeuna ngajagina kedah tiasa sangkan kumaha bilih ayeuna aya kecretan wudu urang lebet kana emer teuing otomatis ieu cai nu aya emer sok sanajan seueur sabab ayeuna kirang tina dua kulah teh otomatis ieu cai nu dina emer teh nyatana jadi cai mustakmal teh nya atana beda da ieu masutan ieu eta nya pan mandina oge cuci susu itu contohna wah kudu cuci susu we teu kenging ya sabab teu kenging dikaidan atanapi dikaidan ku ayeuna ku naon-naon asalna cai dikuragan susu jadi cai susu ayeuna cai bersih herang gitu ya dikuragan ayeuna teh jadi cai teh sebabkeun kitu mah teu ayeuna teu ngasahkeun kana urang. Jadi anu ngasahkeun mah nyaeta caina anu suci teh. Dina ayeuna wudu ge kitu. Dina ayeuna cai ieu saena kitu janten posisi ayeuna emer teh saurna jadi kudu tebih jeung urang. Nyana heula cai wudu mah di mana itu tah nya. Enten tekeng di dinya. Urang teh wudu di dinya komo ku urang dikobok kitu mah. Ya komo ku urang dikobok kitu mah ngobokna mah henteu. Nya ngobokna mah henteu. Asa ulah ayeuna niatan
kitu ngawasuh. Orang niat nama niat nyuk eta mah. Niatna niat nyuk, sanes niat ngawasuh. Tapi niat ngawasuh otomatis ieu caina langsung jadi cai mustakmal. Gitu tah. Nanti posisinya gitu, emer palih dia, tak orang wudu palih dia. Ya, bari pangkeran ku orang posisi emer. Dan gitu ulah ayeuna di dinya wudu teh urang canak wudu, canak ayeuna cai teh urang. Bilih ayeuna cai pangeceretan wudu urang teh lebet kana emer. Jadi ayeuna emerna atanapi caina jadi cai anu mustakmal. Teu kenging ku urang diangge wudu. Ya. Tak tesah di mana tesah wuduna otomatis dina ayeuna salat oge tesah. Gitu ya. Sabab ayeuna sebelum salat teh pan urang kedah wudu heula, kedah susuci heula. Gitu ya. Ieu pan susucina teu sah komo salatna. Gitu ya. Otomatis lamun urang teu salat atuh bener kaya dosa kaituna. Itu tah. Terus waduhul waqti sareng kedah asup waktu kang esana cenah kudu asup waktu teh lida imil hadas. Kedah asup waktu teh gitu nya. Wudu teh kedah asup waktu lida imil hadas. Lebet waktosna teh kajalmi anu langgeng hadas. Contohkeun sapertoskeun ayeuna jalmi nu sok beser wae. Ya, sebatkeun anu gaduh panyawat beser. Eta mah dina wudu'na teh, ya dina wudu'na teh pas ngom adan jadi tos lebet waktos salat ya name wudu. Ulah ayeuna sateu acan waktos salat tos wudu, bilih ayeuna aya eta ngalakonan atanapi midamel kana pabatalan wudu, bilih kaluar deui, kitu nya bilih kaluar deui. Di mana kaluar deui berarti otomatis wuduna jadi batal. Itu. Enten sebatkeun di dieu syarat anu kasalapana nyatana kedah asup waktu teh ya. Enten wuduna teh kedah asup waktu keur jalma anu langgeng hadas. Sanes langgeng wudu ya, ari teu gaduh panyawat itu panyawat beser mah atanapi panyawat sanes. Di mana ayeuna wuduna sarta acan waktosna oge mangga wae eta mah. Bahkan mah ieu ada Pak RW teh ieu salatna teh jam 1 dugikeun ka asar teh masih keneh gaduh wudu mangga eta mah. Ya, eta gaduh ayeuna panyawat naon-naon. Wah, magrib masih keneh gaduh wudu. Ih, solehna ya. Da isya masih keneh. Ah, eta mangga wae. Ya, mangga wae. Ah, itu nya. Enten disebutkeun di dieu wudu kedah lebet waktos teh kajalmi anu langgeng hadat. Teras nu ka-10na wal muwalatu liada imil hadat. Ka-10 pasyaratan ka-10 nyatana kedah tuluy-tuluy wuduna kajalma anu gaduh langgeng hadat. Enten ngong waktos adan, ayeuna waktos adan zuhur wudu, waktos adan asar wudu gitu tah. Enten sapertos tadi Pak RW eta mah bade ti duhur dugikeun ka subuh deui aduh da masih keneh gaduh abdas abdi mah. Nah, eta mah mangga teu gaduh ayeuna wudur mah teu gaduh panyawat beser sapertos kitu ya. Ari nu gaduh panyawat beser mah jadi setiap lebet waktos kedah wudu deui ya. Ayeuna waktos asar wudu deui, magrib wudu deui, isya wudu deui. Sabab kitu pilih aya dan kita pilih aya nu kaluar atanapi ngalakonan kana pabatalan wudu. Selanjutnya eta pasyaratan wudu anu aya 10 kacangkem. Ya. Nah, insyaallah da imat terasa dibulak-balik ya setiap pembahasan oge. Nah, bahas deui. Nanti salajengna 100 pasyaratan urang kedah terang kana pabatalanana. Ya, pabatalan wudu. Di dieu disebutkeun pabatalan wudu aya 4 hiji al khariju aya anu kaluar tina salah sawios palawangan anu 2 kubul atanapi dubur urang. Di mana ayeuna ieu kitu urang gaduh wudu, ya, urang gaduh wudu. Ajeng we aya nu kaluar tina salah sawios ayeuna palawangan payun tanapi palawangan pengker urang mangka wudu urang jadi wudu batal. Kaluarna mah bade kaluar secara ayeuna anu biasa atanapi nu nadir hartosna anu teu biasa, anu langka. Contoh ieu kaluar imah keusik. Ya, atanapi ieu batu imah sabah. Eta batu imah kaluarna teh batal mah batal. Ya, batal.
sok sanaos ayeuna kaluarna teh da ieu mah tara biasa kaluarna kita keusik ieu mah kaluarna oge anger ya di mana sebutkeun al khariju aya nu kaluar tina salah sawios palawangan anu dua artinya pada secara tadi teh secara biasa nyatana tadi Cipapang atanapi ayeuna ti Pengker gitu tah ya. Atanapi secara langka nu metea batu keusik nu kitu da ieu inten berlian cenah kaluarna anger artinya anger da kaluar tina ayeuna palawangan anu dua kubel sareng dubur dina kaluarna matak ngabatalkeun kana wudu kalau itu tah soalnya gitu atanapi punten sapan guru mah kieu di mana ieu istri teh nu juga wudu dia rada ieu eta ieu istri teh ieu jualna boga eta di buruanana aya budak main kaleci budak main kaleci nyentang tarik budak teuing sakumaha tarikna ieu budak teh ulah dia jual supe ke ka awewe teh ya supe kana eta kaluar deui ieu istrina juga wudu kaluar deui ieu na mangka wuduna jadi batal itu tanya pada secara ada ieu cenah kaleci wios anger dan naon sebatkeun al khariju aya anu kaluar tina salah siji palawangan anu palawangan dua anu kaduana nyatana kitu zawalul aqli hilang akal mana ku sabab sare tanapi ku sabab sakalor sabab mabok matak ngabatalkeun eta mah kana wudu illa nauma qaidin terkecuali ayeuna teu matak batal sarena tanapi pulemna jalma anu calik jalma anu calik ye we teu robah deui aya nu robah kieu mah nongeng sagala eta mah eta mah batal wuduna eta mah batal wuduna pami ayana secara robah pami teu robah mah cicing kitu sok aya teh jalma cicing gitu tapi nya gitu robahna teh kitu cicing teu robah-robah eta mah teu batal wuduna ge teu batal wuduna ge nah gitu nyarane itu teh nyarane secara ayeuna pamit terobah mah terobah dina posisi calikna enten teu batal wuduna ge pamirobah matak ngabatalkeun kana matak batal buat kana wuduna teu enten kitu nah saurna kitu sabab di mana ayeuna hiji jalmi kulem saurna socana peureum itu janten nu handap muka cenah kitu. Jadi soca beureum ayeuna nu handap muka ieu teh kunci lamun ieu beunta ieu rapet cenah nu handap teh rapet. Ya kadang-kadang son urang mah beunta eta muka eta bakal geus kitu mah. Nah sama kitu. Di mana jadi kuncina sauna ieu pami ieu beureum ieu muka ieu beunta ieu tutup kitu sauna teh. Janten lamun urang ieu nutup betul teh ieu nutup urang teh soca teh nutup. Nah, otomatis komo lamun sarayana rubah. Nya robah we robah dina siga ayeuna keur calik teh jol nongeng antak naon ieu batal wuduna sabab tadi teh pabatalan wudu anu nomor kadua nyatana ilang akal ku sabab sare pilih ye nuju sarena teh tadi teh sabab nu namina ayeuna koncina bujur teh aya dina ieu dina soca teh ya di mana soca nutup maka bujur teh bakal muka otomatis pilih aya angin kaluar teu karaos dan nuju obo teh ya nuju raos terus nu katilu nyatana ieu tikau basyaratai rajulin paantelna dua kulit pameget sareng istri. Nah, tadi teh ya, di mana ayeuna istri jeung pameget ieu paduduaan atanapi pacepeng atanapi kacepeng itu atanapi kacepeng. Maka otomatis ieu istri jeung pameget pami gaduh wuduna jadi batal sabab namina pabatalan wudu nomor katilu nyaeta paantel kulit dua lalaki sareng istri. Tah, susanaos ayeuna kitu suami istri ge sami gitu. Ya, di mana ayeuna paantel janten batal wuduna. Anu kaopat
masuk kubulil adami nyabak kubul bangsa Adam. Nu kaopat pabatalan nomor kaopat nyatana nyabak kubul palawangan payun atanapi dubur bangsa Adam. Atanapi di mana sebatna au halqati duburihi atawa nyabak kana bubuleud duburna Adam. Sebatkeun kubul janten nyabak kubul nyabak eta eta tah nyabak eta ieu perkara nu matak ngabatalkeun kana wudu urang kubul atanapi bubuleud dubur teh mun urang mah sauna kerod salawena itu kerod salawena sanes ieu sanes anu ieu nya sanes daging ieu sanes tapi mun ieu mah cenah nongeng wae ieu kerod salawe teh disebutna teh bubuleud duburna Adam kitu na pami dicabak matak batal ngan sauna pasunatan wudu urang sunat wudu pami ayeuna nyabak bujur pami nyabak bujur sunat wudu sunat sanes wajib sunat wudu karena kitu eta sunat wudu dina ayeuna sebutkeun dakar teh dakar aya nyebatkeun luhurna ya dakar teh luhurna ya dakar teh luhurna hanap nama teu batal sauna batang nama hae teh sami we sarangna ge kitu tah hanapna ge kitu tah sayang nogna mah dinya teu batal dan disebutkeun pami dina segi hukum mah handapna ya handapna makruhna makruh tanjih ya handapna burayotna itu mun ieu mah enten makruh tanjih pami ayeuna batangna makruhna makruh tahrim eta nya makruhna makruh tahrim tah luhurna disebutkeun dakar tah luhurna nu matak batal teh eta nya dan pabatalan wudu nu makaopat teh nyatana nyabak kubul atanapi dubur bangsa dubur bangsa Adam kumacna ieu mah mun kitu ieu mah da dicabak ku batur eta nya emang dadan ing baturana heureui cabak we ku baturana teh Mang Dadan teh ya mangka naon Mang Dadan mah teu batal wuduna mah ya Mang Dadan teu batal tapi anu nyabakna nu batal mah eta nya teu batal Mang Dadan mah ai nu nyabakna mah batal kitu tah ya bisi da ieu Mang Dadan teh ieu asa rada teu ngan gaduh wudu hayang salat ngan hoream ayeuna ieu itu hayang salat itu hoream batal wudu ieu wayahna eta mah gawekeun ka batur beureunan buruhan ya asal panggarogeun cenah tah eta mah kitu Mang Dadan mah teu batal tapi anu nyabakna mah batal tah jeung terakhir dina ayeuna fardhu wudu sadayana fardhu wudu aya genep dina ayeuna anu genep teh hiji niat kaduana ngumbah rarai katilu ngumbah panangan sarta sikuna nu kaopat ngusap sirah nu kalima ngumbah sampean sarta mumuncangan nu kagenep tartib dina ayeuna kahiji niat tos terang urang dina padamela niat dina niat teh aya dua hiji aya niat teh muqaranah urfi kadua aya muqaranah ayana aya istihdor hakiki dina niat teh hiji aya muqaranah urfi dua aya istihdor hakiki aya istihdor hakiki mah kieu janten pas antelna cai kana rarai urang ya rarai teh mulai ti dieu wajhun teh ti dieu mulaina teh ya wajhun teh ti mimiti min mana biti sya'ri rosi kasebatna teh tina mimiti jadina rambut sirah ti dieu berarti kumaha cenah ieu mah nong rada herang cenah ka dieu punten ya nah cenah berarti ti dieu henteu ya ti dieu we milari kana kebiasaan batur milari kana biasana tos ti dieu teu kedah ti dieu teh nya oh cenah ieu mah profesor ka di dieu ti dieu dan namina batasil teh min mana biti sya'ri ila muntahad daqni dugikeun ayeuna kana tungtung gado teh sanes ieu ya tungtung gado teh sanes ieu tapi ieu tadi tah ya ka dieu sanes ieu tungtung gado teh sanes ieu tapi ieu nah
Anda sebut gitu, tak istri ge kitu janten kamu ini istrinya dina ayeuna kitu oratna apa menuju salat teh illal wajha wal kafain terkecuali wajah sareng dua dampal panangan istri ge kitu dina ayeuna ngange mukenana mun istri ka dieu teh ayeuna aya nu ngahalangan ka dieu sabab ieu termasukkeun gadok keneh ya ieu sanes wajah ya sebatkeun ieu wajah ka dieu anu kedah dihalangan kana sok ka dieu pan ya ka dieu ari nu namina mukena pan kieu kitu tah ieu masih keneh ayeuna sebatkeunna tos luar tina wajah mangka kaluar orat kabuka orat teu sah salatna kitu nya teu sah salatna matak peratusan sebelah situ enten ngumbah ayeuna niat dina niat enten tadi muqaranah urupi istihdar hakiki mah pas antel si cai kana rarai urang ya, niat sareng ngawasuh rarai teh bareng duanana ya. Tah pas ayeuna antel cai kana kulit urang neme tinya niat pas tel niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alif fardu karena Allah eta tah niat ada ieu mah abdi sok ngangge anu bahasa Arabna mangga bade ngangge bahasa Arabna oge ya ngucapkeunana mangga sebatkeun sunat dari niat mah dina manah teh nya kade tong kieu pas ayeuna antel kade urang teh niat abdi wudu bari diucapkeun niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alif fardu karena Allah teu sah wuduna sabab nu namina niat mah dina manah termasuk dina salat ya dina salat karena wis pan dina salat lagi gitu Allahu akbar pami Allahu akbar di mana niatna itu tah ya di mana niatna jadi gitu supaya ayeuna dina salat oge gitu dan dina niat ieu urang usolli fardhu dzuhri arba'an rakaat mustaqbila qiblati ada lillahi ta'ala Allahu akbar pami sakitu Allahu akbar niat dina mana nah kumaha eta niat ngalapadkeun tadi niat ayeuna salat Jumatna kumaha niat ayeuna salat duhurna kumaha jadi kudu cumpon heula niatna saatosna urang ieu usolli fardhu dzuhri arba'an rakaat mustaqbila qiblati ada lillahi ta'ala Allah tah dimulai tidinya teh urang dina manah niat abdi salat duhur 4 rakaat madep ke kiblat atuh karena matukan Allah acan ge urang Allah can beres ya niat tos bar we teu sah ayeuna takbiratul ihramna teu sah takbiratul ihramna anda gitu teu sah niatna da can rengse tos bar eta tah nya dan dina wudu ge gitu dina istihdar hakikingan ari istihdar hakiki mah sebatkeun pangkatna pangkat susah yang ngatak urang mah seuseutna ngangge muqaranah urfi hatosna muqaranah urfi kieu dan pas antelna cai ayeuna nya canak cai kurang antel ka dieu tiasa bade kieu guru ayeuna meraktekeun sapoe kieu cai ka dieu tos dugi ka dieu tos beres tinya niat na manah niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alif fardu karena Allah aya nu kitu ya bade kieu mangga pas canak cai ka dieu pas ayeuna cai ngucur ka handap urang niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alif fardu karena Allah tanya penting eta teh sabab naon mangrupikeun fardu sanes sunat in sunat mah benten deui pas sunatan wudu nggih dipayun nya maksud teh ieu dina pas sunatan wudu aya 17 pan geuning pas sunatan wudu teh eta nu geunepna ieu nu pentingna mah nu farduna sabab ieu nu fardu mah teu kengeng katingalkeun tadina niat ka hiji enten habis itu nya dan pas antawis niat punten sakali deui antawis niat sareng ngumbah rarai ieu berbarengan sebatkeunana maqrunatan sebatkeunana bi awali juz'in minal wajhi enten ayeuna dina segi niat kedah berbarengan sareng ayeuna nalika urang ngumbah kana rarai urang enten pas nyanak cai ka dieu sanes kieu canak cai teh niat abdi wudu kana ngahilangkeun hukum hadas alif tah eta mah teu sah wuduna sabab niat mah sanes di dieu nya sanes pas cai ngucur kana ieu sanes satanampi pas nyiuk nawaitul du'a urang teh bagawe bade Arabna mah mangga bade dinya oge Arabna mah mangga nya Arabna mah mangga tanapi pas kieu nawaitul du'a ka dieu nawaitul du'a di rabbil hadasil asqori fardhu ta'ala ngan diren heula urang naon mancegeun kana niat abdi wudu karena ngahilangkeun hukum hadas alif fardu karena Allah nya eta paling pentingna sabab kitu teh ieu farduna ai fardu mah wajib
di mana orang tinggalin fardu di mana tinggalin fardu dina aya fardu wudu mangka teu sah wuduna teu batal mah da pabatalan wudu mah aya opat tadi teh teu sah berarti teu sah wuduna tak kitu dina ayeuna niat ade sing gade dina ayeuna niatna dan kedah telaten ayeuna dina segi niatna saperti kitu. Napun tadi teh nu namina ngalapadkeun nama eta sunat nya sunat ngan niatkeun tanapi ngucapkeun dina mana mah eta mah wajib. Kade bilih ayeuna hanas urang teh wudu tapi ayeuna wuduna teu sah. Bilih nya bilih teh bercanten kasadean ngan ieu mah ngemutan bilih urang sadayana hilap nya bilih hilap. Bilih hanas ku hanas urang salat ke dedekul tapi ayeuna wudu urang teu sah. Sanes kitu betulnya eta name ayeuna kana niat sareng ngumbah rarai sanes kitu dan batasna rarai teh ti dieu ti mimiti jadi rambut sirah ti dieu ti dieu dugikeun ka dieu nah takin dina ieuna ayeuna ngarnu rambahkeun caina kieu canak cai ka dieu urang tos niat abdi wudu kana ngahilangkeun hukum dasar perdokan Allah matak dikieukeun ku urang teh nya dikieukeun ku urang ka dieu ieuna ka dieu kana ieu tah kana pepentil cepil dieu terus ka dieu nah teh nya nah gitu ka dieu nah ka dieu kami gitu janten gitu tah ka dieu nah gitu tah janten gitu eta dina ayeuna batasan sirah janten ti luhur ti mimiti ayeuna rambut ti mimiti jadina rambut sirah dugikeun kana tungtung gado kitu janten teu kenging dugikeun ka gado teh masih keneh garing kenging teh garing naon sabab pami ayeuna teu kacumponan tadi teh ayeuna hiji fardu mangka teu sah dina segi ayeuna wuduna saperti kitu nya eta name ayeuna kana ngumbah dan sakitu dina ayeuna insyaallah kieu mah tadi bolak-balik dina segi nya dina segi ayeuna pasyaratan mah ngan sasah ieu teh mikna nya ieu mah enten dina praktek namuyeus terimikan ge bentennya dina mah saperti kitu insyaallah pinten mudah-mudahan urang sadayana masih dipaparingan yuswa Allah Subhanahu wa taala enten mohon dina ayeuna mingon ayeuna urang teh mendekati kana sasi Ramadan betulnya tos lebat Ramadan sigana teh semoga mudah-mudahan urang sing sehat bari kaya panjang yuswa tiasa ayeuna ditekulkeun deui urang pikeun ibadah ka Gusti Allah dikhususkeun waktu urang sadaya pikeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.